Aing dicokot masker sakti nak aing benang kayak aing lah. Sahabat nu erek nyopot masker iyo harupan heula aing. Yo, ayeuna mah geus moal aya nu bisa nyentuh masker ieu. Wae geus dibere ajian mungkung ka sarung. Hah, nek kudu kelabe lah ayeuna mah. Sahabat nu bisa nyentuh ieu. Kuda-kudanya tak kuat. Siap, Guru. Latihan ayeuna cukup. Ayeuna urang adu ilmu heula. Yang menangkeun masker sakti. Siap? Siap. Orang ek nanya, Guru. Naon? Kunaon masker diperebutkeun? Nu ngomong. Eta mah sejarah tiba heula masker sakti. Eta mah lain sembarang masker. Masker eta mah Jawa bisa eleh. Terutama penyanyi bisa eleh. Ini bisa eleh penyanyi, Guru. Atuh pikir kunyane. Ayeuna lamun make masker kumaha nyanyina? Oh, Guru. Atuh eta mah tukang pedagang kelilingan ge eleh, Guru. Ya heueuh. Angot lamun tukang sol sepatu. Coba kumaha lamun make masker. Suarana. Wah, bahaya ya. Kudu laporan ke kantor ya. Gus, ini orang udah omong. Ayo kita duel. Adukeun ilmu heula. Ayo urang enak mah intina beunangkeun eta masker. Masker sakti serbaguna. Wah, itu Guru. Aya nu ngintip perguruan buta melek. Wah, Jauh. iya. Oh no. Wah, aing dicokot masker sakti nak aing benang kayak aing lah. Bro. Ayo di pelatihan. Ayo nama di perguruan sedang. Ayo nama lebih sakti. Yo, nu kawas kieu, nu sakti mah moal bisa ngelehkeun aing mah. Ampeur ge aing. Ek adu ilmu naon ya aing. Sampur tak ge aing. Siap, Guru. Maneh teh heula. Bego, malu-maluin perguruan aja. Kemana itu lompatna? Kenyang, Bang Guru juga. Bego. Hayu sayangan. Ayo. Bising nyokot masker teh heula. Heulaan ku aing. Age tuh, kali tuh. Mumpung nu jaga maskerna areueuh. Siap. Iya. Kuat. Awas baiklah.
Hahaha. Moal bisa nyentuh iyo kurang lebih ajian. Ah! Jurus bangkong. Ya. Sakti. Ya. 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 Hop. Aing ge moal bisa. Usahain kan nih. Elah sugan. Kabur bah. Hahaha. Aing moal dibikeun ka zaman nu teu parug ieu si masker ieu. Mending ku aing dibere dibikeun kanu jam nu teu garableg. Zaman nu fakir miskin ku aing dibikeun amin teu kena virus corona.